Roland tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV-TV acan Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama rek teu lieur kumaha atuh panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana gitu. Yang akan kesepuhan. Kumaha reaksi bapak upami putra bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat bapak. Sayana mah bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Neng Dea. Ya Pak. Wilujeng ulang tahunnya Neng. Nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 13 tahun Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Hah, Mama? Ya kereta si Ade nangis wae Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh Mama di jero sumur. Mana euy? Hoyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya teh ka anak eme. Kunaon ibu teh meuni ceurik kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nganyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meuni urang kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meuni hidang kitu. Bener-bener pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada kitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu ka payun we, carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dia. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit Pak. Nah kunaon gitu? Saurna mah kabeurean ku artos kencring Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami Pak, abdi oge besuk kamari. Besuk saha deui? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kabeurean artos kantor saurna. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, jang somat. Hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh.